budak teh orok keneh lahir tah. Pan sok make naon popoknya digitukeun. Tah salah sejina teh ditaplokan ku eta ku daun jawer kotok anu geus meunang ngahaneutan. Ngarah naon? Ame teu lair. Bos. Oh, ame teu ngagabel. Ya kan halus variasi bos gue kayak gandul tuh daripada mau rungkut. Air lain mah mau bisa tumpang kaki kieu kan. Nyemel ti dia berenangnya. Nyemel bos di dia. Tumpang kaki eta. Urang almarhumnya Aki ti Inung manehna teh resep ngonsumsi anu pararaid sia siga non paranti morotkeun budak teh nu Eta Batrawali pahit kan manehna Batrawali anjir kan eta sok dipake morotkeun nyusu budaknya mun geus 2 tahun di ngan aneh natenya eta ka eta naon eta pergerakan di aleskeun anehna teh lamun ka budak mati ka bapana henteu tah eta Batrawali mah jika nama bapak nama bari nyekal pop es urang wae ngerasa ngawurungkeun seuneu dina suluh teh kesulitan komo deui generasi anu ayeuna Gen Z takoyaki eta pasti kesulitan bos bener karena ngawurungkeun seuneu teh artis wae aya nu geus teu bisa mesek salak ayeuna mah komo deui titah eta pernah jadi plot twist terbesar di abad ini anjir kebayang ku maneh aya jelema teu bisa mesek salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Capruk Suara Podcast. Alhamdulillah kok penting. Kok keula. Ida saya nu salah ide euy. Saya salah kok kita. Naon salah apa? Teuing teh kan biasana mah da teu kieu teh euy. Heeh. Salah tempat diuk atuh salah tempat diuk patuker ieu menyak ieu posisina. Oh iya sepeda tuh kan. Tuker teu naheun. Ya karek naheun bener kieu mah. Aduh. Ieu mah saha? Yang tinggalin aing mah. Naon? Ada pemajikan Pak Yuli. Allah. Mau patuker balik ya. Kana bibi teh antepkeun heula we. Oh atuh nyobaan we saeutik mah. Nging cetek teh mana ieu? Nyobaan balik urang ka itu ka ieu. Jauh. Ka dadau kita capek euy, beuting. Tapi da siuna mah apet ka urang bae lah. Nah, ada budak maneh oge. Temi. Aduh. Begitu euy. Urang teh kan dulur menyap aya patuker-tuker kitu atuh ulah. Langsung we gantikeun. Nya tuker birahi. Tuker birahi. Alah. Alhamdulillah penting ayeuna bisa danget ayeuna anjay danget ayeuna. Maneh datang. Nah eta pipir ada benyol gitu bener. Oh, alah. Alhamdulillah teh dina danget ayeuna teh urang tiasa tepang di sareng balad Capruk nya. Tapi teu alhamdulillah teh ieu hundu urang nyeri. Aduh. Hundu euy. Dagorin tuh. Jangan begitu, Bos. Nanti merolok atuh kalau didagorin mah. Tenis di ubaran ku naon? De candi ubaran. Ah, berarti ulah urang kan saku ieu we naon teh? Ulah wakakana Kopi Jaya ari nyeri huntu mah. Noh. Teh mah Kopi Jaya na ge nu haneut ieu mah. Ulah kana amis. Da urang mah langsung di serolput antara langsung. Jadi tadi hom-hom heula langsung. Tapi penting mah diimpulskeun langsung kana ti koro. Sakingnya ya. Saking berjaya gitu. Heeh, lain teu bisa. Sakingnya wajah mah. Sakinah mawadah warohmah. Tapi jadi keluarga anu sakinah mah pamajikan teh kudu getol ngumah wadah. Tapi maneh wae seneng. Mata kita nu kurangna teh sakinah mah hungkul. Untuk kita astagfirullah deui lah. Lain urang baheula ikeun kana rumah tangga ka deui. Iya. Nah, anjir atuh ya jadi kana rumah tangga. Padahal urang teh penting jadi untuk paling dibahas ya anjir. Kemana karang teh hayo. Anjir kan teh jadi. Suka teh ka bahas rumah tangga penting teh lainnya. Ingat urang bala menyeri huntu ku kolot. Pan di lemur mah jauhnya ka warung teh kudu ku askabron bae lamanya.
Oh, ubarna. Heeh. Ubar warung. Bar warung. Urang baheula nu matih mah ku ieu ku bawang bodas. Bawa bodas digegel. Kan mana bolong ya. Heeh. Bisa digegel, bisa disirit terus dicocokeun ngana bolongna. Oh, ke bawang bodas. Heeh. Kan antibiotik bawang bodas teh. Mun aya sarojeng amoxicillin urang antibiotik nu itu teh. Eta nu ngaranna teh aya oge nu bejaan teh ku ieu cenah ku naon rokok teh eta teh sebutna teh filterna cenah Dikumahakeun. dicarua gitu dicocokkeun digegel gitu. Ari urang mah tibalik lamun ngarokok komo eta geuningan naon bedil, rokok bedil. Naon anjir rokok bedil? Bedil. Oh bedil. Bedil bos. Naon anjir? Jarcok. 2 3 4 bedil. Bos. Naon ieu 2 3 4 bedil? Samsu naon? Sampurna. Garpit. Magnum bos. Anjir. Rokok bedil. Magnum itu kan bedil eta teh gede. 2 3 4 bedil. Kalah sok nyeri huntu urang. Anjir. Sok nyeri huntu urang mah kudu kitu teh kalah ka. Dah salah mata oge. Bako solusinya. Linting adalah ubar boke terbaik. Eta Oh, ku eta bodas, kebong bodas ya. cenah. Tapi aya oge cenah nu ngomongkeun ku ieu ku getah getah naon euy ngaranna teh? Kaliki. Getah lain antanan anjir antanan manu sayur Di sawah. angsana. Ku getah angsana cenah. Urang teu apal tanggal angsana teh naon? Nu kumaha? Hese ngajelaskeun nanti juga bakal aya gambarna di dieu tang ieu ya. Ka ieu tah gambarna teh ya. Angsana teh bakal beda di urang jigana bakal aya tapi beda penyebutan maksud urang teh. Angsana. Meureun di dinya mah soangna meureun nya. Tapi soang. Eta nu aing. Eta nu aing. Poin cokot wae. Tapi soang. Aduh. Tapi nya kalau zaman baheula di mana kitabna gitu bisa apal obat ieu nu tradisional teh. Heeh nya kana kitu nama maksudna. Sok maneh zaman baheula mah dawuh internet. Heeh. Nya. Maneh nu inget obat maneh pernah kunaon terus diobatan kunaon tapi nu tradisional. Nu tradisional. Nu paling inget mungkin berkesan oge meureunnya urang keur leutik demam. Terus dipopokan ieu Gedi. jawer kotok. Oh, jawer kotok. Jawer kotok, Bos. Oh, jawer kotok maneh. Jawer kotok nu bareureum jeung daun. Heeh, apal. Heeh. Di non sebutna dilemutkeun, dipopokeun. Oh, maneh mah Kana tarang. di maneh mah keur eta jawer kotok teh. Heeh. Di urang mah beda sia. Kunaon? Jawer kotok teh di urang mah agar Siki. Naon aja Siki naon? Anjir. Aing wae rada Can geus kana Siki. Tapi dah aslina di urang mah. Siki naon? Eta gini mah gambel. Tapi orok keneh ya. Orok. Jakar. Orok buah jangkar. eta mah paranti itu ka parahu atuh. Budak teh orok keneh lahir tah. Pan sok make naon popoknya dikitukeun. Tah salah sejina teh ditaplokan ku eta ku daun jawer kotok anu geus menengah haneutan. Ngarah naon? Ame teu lair. Bos. Oh, Ame teu ngagabel. Ya kan halus variasi bos kita gandul tuh daripada murungkut. Ai lain mah mau bisa tumpang kaki kieu kan. Nyemel ti dieu berenangnya. Nyemel bos di dieu. Tumpang kaki eta. Wah, bahaya eta mah. Tapi ngan hareupeun pangajikan teh teu bangga, Bro. Mana apa mun isuk-isuk lalaki mah aing yakin sa alam dunya lalaki lamun katirisan. Murang heeh. Kajero gitu. Eta lamun urang teu bangga eta. Tapi lamun kieu. Anu lamun mani cek kok teh gangsar dina keramik. Asa tiis bos. Lu ngagabel ngagangsar keramik. Na keramik sai geuningan. Ai sugan teh burayotna panjang, ai sing goreng teh suku pendek. Gangsar teh. Eta masa dongeng sa geuning anu hayang ieu cenah geuningan. Ngadoa hayang bobogaan teh hayang nepikeun ka taneuh. Diijabah cenah. Terus sing goreng lain bobogaan nu panjangan, sukuna nu menekan. Aduh. Tapi lamun ngomongkeun ubar tradisional
tradisional gitu di Sunda aya anu naon nu geus ka aku di dunia kesehatan. Nyata naon teh disebutna teh eta teh. Oh, secara internasional. Heeh, secara nasional. Naon disebutna teh leuhang heuh. Mana pernah ngadenge leuhang? Oh. Tah, leuhang teh eta teh. Apa? Salah leuhang mah anu mani lain leuhang mah. Heeh, pengobatan ya, ngomong-ngomong pengobatan tradisional tah aya eta teh. Pengobatan asli Sunda eta teh leuhang teh. No, leuhang tiba heula lamun pulang demam teh geuningan sok non sok beruntusan sok bareureum geuningan naon disebutna teh? Naon ngaranna teh dipuak jurig. Lain eta tuh. Lain kali gata. Jadi mun pas demam kan panas, tah beutur teh meureun jadi kaluar si eta teh tah. Urang mah baheula ku kolot osok disebutna teh disiram. Nyata di leuhang teh disiramna teh. Nya bener kan? Di leuhang. Di leuhang. Jadi ngagodogeun lain ngarbus dadaunan dadaunan teh tapi kudu nu kesed atawa anu aroma teh nyengat siga daun gedang daun sirsak daun naon ari nu di maneh nu sok aya hileudan teh naon di dieu teh alpukat sereh salam nu kari teh nu kararesed nu nganu-nganu geus sereh salam bawangan tuh henteu dari si di sop eta mah di sop angin burayot anjir terus digodogeun kan diarihkeun kana ieu kana baskomnya baskom terus ditira di kerbun make sarung naon eta eta metodena mah aya dua sapa rupa mun aya nu dikurubun dicokot non sebut teh uapna hungkul termasuk lamun keur flu ge alus tadi leuhang mun urang mah biasana mah sok dipake eta mandi dimanikeun bisa aya nu di uap hungkul bisa soalna kan mun pulang demam mah geuningnya misalkan kan demam 3 poe kan 3 poe teh teu mandi sidaki teh geuningan geus oh nya bener bergulat lah lain bergulat naon sebetulnya bergumpal eta awak teh eta kan mandi ku ngawiligri walagri urang apa walagri wiligri mikir kiriknya dingin nih geus kanal ngawiligri jadi ngeunaheun di leuhang teh keur mah awak leuwih jadi karasa seger si daki merolok. Sebenarnya mah lain ke kulit unggul teh bisa jadi peredaran. Amun mun cik urang mah aya mah disaunakeun meureunnya teh disaunakeun heeh. Di sarungan teh. Oh nya. Mun di luar negeri mah sebutna teh sauna teh. Bisa ngalancarkeun peredaran darah, bisa nyegah penyakit kulit. Terus lamun flu ngagodogna siga jahe naon eta bisa ngaminimalisir naon atuh ngaredakeun memeningkeun penyakit flu gitu lah cenghar eta teh si naon teh ngaleuhang eta teh geus naon sebenarnya teh go internasional teh diakui di nasional pengobatan di nasional ge aya bahwa tradisi eta teh memang aya turun temurun meureun bisa jadi sasakalana sauna tidinya meureun mimitina mah ai sauna mah kan leuwih ka uap hungkulnya maksudnya teu make naon-naon deui eta uapna teh aya oge nu make naon-naon make obat gitu naon ngaranna teh aromaterapi ya oilna oil siap naon oil teh model chip oil samping chili oil eta teh kabayang eta lamun motor aing bisa asupan chili oil mah tuh ber seununya keluar teh dina knalpot keren we cenah kitu teh digas teh cenah ladaeun apanan ngalewat teh mal hale gitu dikenorkeun gasna teh ladadadadadadadada cenah anjing aya kemana we karep teh Gusti do aku ngaleuhan berarti urang Sunda khususna gitunya kalau itu dia diuk we orang Sunda berarti lo banyak karena obat-obatan tradisional siga gitu nya tuh nya bener tuh maksudnya teh obat-obatan tradisional teh kan anu cenderung ngagunakeun bahan-bahan ti alam. Bahan-bahan ti alam keur nu ngaranna penyakit. Naon penyakit kasawat penyakit lah. Panyawat. Tah eta. Nama panyawat. Ama ya. Siapa menyiksa nu kieu mah nyaho. Geus aya cacing gitu nanti tatanya nyiksa we teh hayo aya kudu. Naon tang ting eta. Mata ke urang mah tara mawa HP ayeuna mah hampura nya. Lain urang mah ya.
Ieu teh bari ngadmin. lain bari ngontrol CCTV euy. Oh, Sisi Fitri. Sisi CCTV. Naon Soalnya itu nana kurang di pinggiran. Pinggiran naon? Di pinggiran di imah teh lamun di tengah mah kan jadi tengah TV lain CCTV. Mana rek nanya naon tadi? Cing berenang ama mah kan seueur pengalaman anak Ari Ucu mah kan girang karena pengalaman teh naon we. Ya masa terang emang we. Naon obat ama saterang ama mah obat-obatan. Terang teh nah disebut ama bos. Naon? Diomongeun. Hareudang bos ieu bos. Pokoknya mah nyata modal obat raheut. Ini jadi pertanyaan besar. Apa urang? Nah, pararanik da urang mah di urangnya uyut urang mama uyut urang teh mama sebetulnya mama Junaedi uyut urang teh eta tapi aya mama naonnya mama antos maneh obat-obatan nya tah cing nyuhunkeun info na ti ama ama nyuhunkeun info na naon we obat-obatan tradisional nu anu aya di payunan bumi biasa nama gitu tiasa dianggo obat bieu terek nyabutan heula di hareup tah nyabutan naon paping blok jukut aya teh paping blok atuh eta mah kriminal jukut babadotan di hareup aya babadotan geuning nu kembangna teh barodas tapi ayeuna mah aya dijualan sia di online oge euy aya nu 3.000 sabeungkeut teh 1.000 sabeungkeut babadotan eta teh biasana mah urang baheula lamun labuh keur ulin labuh terus raheut eta obatna teh. Jadi si daunna teh dicokot, digecek gitunya nepi ka bijil siga getah gitu lengket. Tetalkeun kadinya ngan peurina mah auzubillah bos. Tapi langsung garing. Getah babadotan. Loba sih obat raheut mah. Ku babadotan bisa terus aya nu ngaranna teh naon nya jarong mun di urang mah jukut jarong. Tapi ting nyahoan ting moal Google oge misi maneh kerek nampilkeun di dieu eueuh. Eta babadotan mah yakin aya. Jarong mah jadi tangkalna teh lihat. Di peras kitu teh bijil ngecelak siga cai tah. Celak kadinya di urang biasa pernah dikecelakeun ngan peurina sarua. Jukut jarong. Jarong. Aya da hileudna ge hileud jarong eta teh gede. Teuing urang teh apal ngaranna tapi sigana urang pernah eta mah sugan ke aya na Google-nya dipeureut kitu mah dipeureut kita teh celak kadinya kan ari eta mah daunna si babatodat mah dibeuweung bisa plok kadinya atawa mun di sawah mah ya keur macul kapencug ku pacul suku anjir kerasa eta mah cenah nyebut kapencug eta bisa kamari daun antanan dibeuweung kaplokeun kadinya antanan bisa urang mah lamun raheut teh baheula ku getah ieu geuningan getah kemang sok tiala teh aya di hareupeun SD urang kemang pecah beling gitu kibeling mun di dinya mah di urang mah pecah beling anu sakitu geuningan si kemang na teh wah adan euy saparantos na adzan di teu di dinya mah lamun raheut teh ku jukut jarong ataupun gayonggong lain jarong salah tadi orang gayonggong gayonggong belah dieu justru belah dieu bayongbong eta mah bayongbong naon jeung naon tadi teh jadi teh babadotan di urang mah teuing urang bisi salahnya kan baheula teh aya tutuwuhan kemang nu sok dipake pager geuninnya di sekolah urang daunna teh keusrak ting pecah beling ting lain. Tadi urang mah kibeling nu kitu teh. Kibeling, aya oge nyebutna teh naon tadi teh? Naon? Cek ngubarkeun kiji beling. Keur ubaraheut eta teh. Di tasi pucukna teh anu luhurna dipotekeun, aya getah bodas. Eta dikecakeun getahna. Si pokona mah si bungana teh si kemangna teh bentukna teh beureum. Siga manuk kitu, siga manuk keur nyedot kana kemang. Jadi gitu bentuknya teh beureum, melenut di belakang ujungna runcing gitu. Tambah sok disebut baheula mah sok disebut memanukan. Ngalah memanukan cenah. Nu leutik kitu. Pecah beling ngaranna teh. Teuing pecah beling teuing lain. Bisi salah kitu nya ngan Tuhan eta lah pokona mah kemang eta nu sok dipake ieu teh jeung nah tadi nu non teh tadi teh nu angsana eta. Angsana eta. Batuk. Obat batuk mah ku ieu aya bawang bodas. Aya, emang ku bawang bodas di mana? Di urang mah aya ku bawang bodas. Madu. Mun teh di urang mah eta ku hanyuang.
Ku Hanjuang Jadi si humut Hanyuang rada pahit tah di dahar. di kumaha? Di dahar Oh langsung di dahar. Langsung di dahar. Oh atau di Henteu. olah kumaha gitu. Henteu. Eta halus ke batuk abjad. Batuk abjad. TBC. Bisa. Itu bisa. Sugan teh batu baterai tapi saya benar. Bisa tak ku eta. Pecah beling ngaranna teh nya di ditu mah. Di urang mah eta tanapi nu tadi getah angsana teh salianti dipake keur ubar nyeri huntu. Oke bisa keur eta keur naon ngaranna teh? Keur raheut oge. Bisa sakitu ngan anu kitu kan jarangnya. Jarang dah hese panggihanana. Heeh. Tapi kan nu kitu teh aya nu naon ngasebut teh aya tradisional mah bener-bener aya nu obat, aya oge anu keur bener-bener dikonsumsi teh loba khasiatna. Nya, khasiatna. Jadi aya jiga aki urang. Lain jadi lain keur ngobatan tapi memang mencegah nah model kali itu. Jiga aki urang baheula, aki urang almarhumnya aki ti Inung manehna teh resep ngonsumsi anu pararait sia siga non paranti morotkeun budak teh nu eta Batrawali pahit kan manehna Batrawali anjir kan eta sok dipake morotkeun nyusu budaknya mun geus 2 tahun di ngan aneh natenya eta ka eta naon eta pergerakan dialeskeun anehna teh lamun ka budak mati ka bapana henteu tah eta Batrawali mah jiga nama bapak nama bari nyekel pop es jadi anjir itu bere lah ubar anjir goronyo langsung kena pop es leungit pahitna teh oh semoga akal kitu bapak nama ese dimaratkeun teh bos tah aki urang mah bola jiga naon Batrawali dikulup diinum rutin saya teh unggal poe atawa ngadaharan daun gedang atah geuningan eta dijieun lalab aki di dinya itu jadi Advent bangun eta si pahit lidah ngancek manehna ge lamun sialna aya reungit nyocotnya tara nepi ka beres dap geus pahit meureun nepi ka getihna oh gitu jadi cek ini tuh geus ka mata ka naon eta reungit mun kaleuweung ka mana teh geus jarang make jaket sia gitu diantuk wah geus teh sieun ku maung atuh manya mau mah da atuh eta mangarek ka bos awas aing suganda lamun mau nanyongcong mah jiga reungit jigana mah bisa mau mangarekep atuh alhamdulillah rada pahit bos tapi lajeng ari mau mah mereja bakal gitu balik deui kana naon tadi teh karena Magnum lain keur ngabahas eta tadi teh oh lain batuk batuk urang mah mun batuk mah anu paling ieu mah jeruk nipis. Jeruk nipis. Nah jeung kecap. Tah eta urang rada teu ngarti eta. Nah jeung kecap. Tah urang aya jeruk nipis kan emang khasiatna puguh. Aya kecap naha. Aya amisan juga nama. Soalnya eta maksudnya teh apakah keur ngaamisan si jeruk nipis nu haseum atau nepi kumaha? Tah lamun urang boga fakta lain soal amis jeung batuk. Di mana bisa nyobaan gak lamun keur batuk ngokot tengah peuting biasanya kan nginum cobaan maneh nyemplekeun gula beureum terus dikemil reda eta teh bos oh karek ngadenge eta ku gula beureum tah asli ya bos teh sesat asli mah ku aing dipelong heula beung eta ya sorry aing nya kepercayaan teh beta geus lae turun deui asli ya mah ngemil gula beureum tah eta bisa naon meredakan batuk. Ngan meredakan merenya lain ngobatan. Lain ngobatan meredakan jadi lamun tengah peuting batuk mah biasana si gehel teh kan lamun geus sare tuluy ngulisik tuluy we kungkungan geuningan hese rek sare deui teh. Di inuman anger atuh deui tah cobaan. Batuk patemalannya ngemil pamajikan urang kung cepajikan kungfu. Good head anjir. Badaran Cina eta euy naon ngaranna teh. Tapi aya cerah mah anu maot eta nu ngemil gula beureum kitu teh. Naon saya teh jadi maot. Keur era batuk kitu teh lilir ngemil gula beureum kaseglong maot. Gula beureum. Tapi aya carita baheula adi bapak urang jadi kaingetan. Cenah kabeukeunna teh kitu ngemil gula beureum. Pas ieu ngemil gula beureum kasarean adi-adina baheula mah kudamar heueuh.
mawa damar ka kamar nyampak teh cenah gula beureum di dieu gorawok teh Ma si Uban ngelel cenah padahal gula beureum ngampleh di dieu silakan apa loba lah obat-obatan tradisional nu geus umumnya mun nyeri beuteung ku pucuk jambu mun mencretnya ku pucuk jambu tapi urang boga tips lain ya ternyata lamun maneh botak Naona. botak buuk rontok buuk rontok teh bisa ku pucuk jambu jadi carana teh naruh pucuk jambu tuluy misalnya tina sarua lah jika keur nyeri beuteung tina digolotrokeun misalnya tina caina 2 gelas jadi sagelas dieureikeun kana mun aya nama aya paranti spray geuningan asupkeun kayaknya asupkeun kana kulkas tah di mana ieu semprot gitu-gitu sapoe-sapoe teh semprot daun jambu engke teh bakal barijil deui bulu ngora buuk anyar bulu kumuut gitu diawali nanti dengan atul eta teh biasana mah atul heula eta teh atul teh buduk gitu teh rodek hulu eta teh bijil deui si eta berarti teh apalun ke si Ata euy si Ata mah kah direboisasi sirana teh pan lonong lonong loba lah kasih teh tapi pemajikan mah nya di imah osok nyeri sirah wae nyeri sirah wae nyeri sirah pamajikan mah teu boga sirah nu lain dewek nu boga apa teu nyeri bibir tapi tuh nyeri sirah wae ieu mah asli mah nyeri sirah sakit kepala nyeri masaka kunaon obatna nyeri sirah mah ku bawang daun tapi bongolna bawang daun bongolna teh kumaha bongolna teh kahanapna nu kana deukeut akar anu akaran nu kahanap tapi jerona geuningan aya nu hipuna dipesek nepi ka bedas dahar tapi kudu kuat atah tapi kudu nyeri cobaan lamun nyeri pisan eta dipesek ya geuningan lamun aya nu balanya di pasar mah jeung akar-akarna kan dijual teh laan akarna pesekan jerona nepi kana humutna mun cek urang kumah dahar gayem cobaan soalna kana ayeuna teh ayeuna mah alhamdulillah ayeuna mah geus teu separah tieu lah basa gawekanna di ditu. Gawekanna di ditu mah bisa unggal poe nyeri sirahna teh ku obat warung teh nu dosisna hiji teh kudu jadi 2. Nya ada. Ngan tah eta obat warung teh saanggeus hamil ngalahirkeun tah jarang ayeuna mah. Kayak nyeri sirahna teh lahir meureun ka pusingna. Meureun. Rajalkeun nya. Pusingna Tapi tapi ya nu lucu mah nya urang ge kungsi imah asli imah real true story imah story ieu mah lain real di imah nyeri sirah nyeri sirah pisan naon teh minum obat ku urang kan sok sadia wae paracetamol imah teh minum paracetamol hiji anger berat sirah teh minum di hiji anger keneh anjir kunaon ieu pokona mah geus disarekeun anger lucu teh naon sih mukakeun kulkas aya kopi Kopjai Creamy asli ima lain promosi bos ima lain ads ima aya Kopjai ulah ku paracetamol kudu paraset pasar rada leutik gede teuing urang sok mawa balik ti Kopi Jaya sok mawa leukeun ka imah tah aya diinum jadi irek dibekeng ke sesana teu dengekeun teu 10 menit leungit nyeri sirah kopi kafein kan kandunganna berjalan di tepi pantai kafein nu lucuna deui urang teh beja lucunya nyeri sirah ge aneh aing mah da urang mah atuh da eta teh kakareknya lucuna nyeri sirah can kumaha biasana nyeri sirah teh obat tah eta mah ku kabeneran teh bakat ku nyeri sirah nginum kopi urang teh orang tuh bilang, ngeredaan nyeri sirah teh leungit we. Bebeja orang teh ka pemajikan. Sarua nyeri sirah. Nginum Kopi Jaya Creamy. Sarua leungit nyeri sirahna teh. Nepikeun ka ayeuna mun urang balik ti Kopi Jaya pesen we Kopi Jaya Creamy. Berarti eta mah kurang kopi ngaranna nyeri sirah. Aing teh nyeri sirah wae lain beuki cenah. Aing suka teh nyeri sirah wae pek teh jadi beuki. Aing tapi bener eta hati-hati kok obat warung teh nya ieu mah lain nyepelekeun. Emang jadi lamun teu cager teh bakal nambah dosis terus. Siga si Mulder eta mah karasa pisan bener. Si Mulder nu di bengkel.
manehna teh boga panyawat buduk. Naon? Kalau Lain buduk. Lamun tiis aratul teh naon ngaranna teh? Ieu anu Lain. Kadas atuh lain. tiis aratul mah. kadas sawi. Eta nyensor ge. Bingung bae. Pembedarak apa? Nah, alergi naonnya? pokona mah Biduran lain. alergi we pokona mah. Biduran dangdut. Jika kali kata Itu sama biduran gitu. pan tiis aratul. Kan obatnya teh biasa ada CTM CTM di apotek teh CTM. STM mana ya? Hah? STM eta mah. Aing teu nyangka bakal lompat ka dinya. Marukan urang mendek tawuran jadi CTM. Bodrek CTM diadukeun. CTM mimitena hiji cager. Isukna ngadar hiji teh cager. Jadi 2 cager. 3 nepi ka 5 teh sakali. Kakarek cager anjir teu sehat cek urang teh kitu mah geus we. Bawa pariksa disuntik mah cager langsung nepi ka ayeuna teu ara atul deui. Lancok napa majikan mah ieu naon ngaranna teh? Naon? Burut. Bintang 8. 8. Oh, Berarti eta mah geus leuwih ti jenderal atuh bos. lah orang ngirim teh pokona di dieu. Retung di dieu teh. Eta kan obat keras. Tina botol Si di puyar batu. teh. Batu di jeuna kumaha? Lain gitu, Bos. Oh kumaha? Eta teh tina inten berlian digiling. Kayak panggilingan ieu. Lain itu maksudnya kan obat keras. Jadi memang kudu diinum teh sesuai dosis. Tah memang bener gitu ketergantungan. Jadi nginum ayeuna mah nginum hiji teh geus teu ieu. Cenah mah kan loba kejadian anu nginum eta teh tapi kan ka anu naon sebutna teh morolok huntu naon. Oh, jika nginum cai aki deui meureun. Eta aja lobahan anu nginum ciaki. Aya di lumur urang mah baheula dangu keuneulah. Urang jadi Secara logistik aja asup eta. baheula di urang aya anu ngabejaan lamun cenah hayang nyabut huntu babari ditetalkeun ku cai aki. Aya tak aki-aki. Bener. Heeh bener ya mah relate ya mah. Relate ya mah. Anjir. Ditetalkeun cai aki kitu meureunnan ka dieu rada kitu ngucur. Beak bos. Beak ya mah hareupeuna ka dieu. Anjir. Jadi metik. Oh gigian. Katanya bang gitu keningan. Tapi untung lah aki-aki. Heeh, untungna teh rada aki-aki. Jadi maksudnya aya alasan aki-aki. Karena aki-aki cenah copo kabeh huntu. Ditetesan gitu muru dua kabeh. Bener eta. Anjir. Mentak oge tong main-main jeung obat keras jeung cai keras. Kalau keras gitu teh. Kecuali si mamah bios ambang sering. Tah ngomong-ngomong kerasnya. Nu hade mah cenah ieu. Kuleunca. Ku jameng ora. Anjir jameng ora. Jameng ora, Bos. Balik, Bos. Eh. Ieu jameng ora teh urang mah beda deui jameng ora teh. Tah, jameng ora nya dihijikeun mun hayang alus mah jameng ora terus naon teh jahe dibeulem. Heeh. Sayeuna jiga naon wedang mun urang mah wedang tah make we tambahan bubuk eta jameng ora. Campurkeun sareng nog meri kokonengna. Cenah Bos. Ngabudah, Bos. Ngebul. Tahu kok ada teh lebih ti hajar non. Dia menyebutkan hajar eta urang. Hajar jahanam. Oh. Jalo imah teh oh. Heeh. Pulang? Bakal kumaha? Oh, Panco Brajo. Itu dia. Wah, seueur nu kitu mah, Bos. Imah teh ngebul. Wah, ngebelah. Tangga teh rabul. Kahuruan, sekahuruan di gedonan. Pak, teh kahuruan. Jameng ora imah. Ujung ngahihid deui nyamak teh. Kitu maksudna teh kana sate ngahihid kieu teh. Oh, jameng ora teh dipuruleukeun kana sate maragi. Oh, gitu. Kitu di Kipling. Seueur atuh nu kitu mah aya naon ku sebenarnya perjamean mah identikna teh kanu kitu. Sate maragi kambing, Bos. Tah eta. Oh, Hijikeun sareng akar jame. lapar teh jantan kieu tah. Jantan kuat bukan mau bener lapar teh ku sate maragi. Loba lah tina perjamean mah katelah jameng orana terus akar jamena dikulub cenah bisa dihijikeun jiga jeung naon cecen. Obat cinta mun cecenet obat nyeri cangkeng kan nya. Akar cecenet dikulub. Akar cecenet. Heeh, cecenet.
mun nyeri awak nyeri cangkeng akar cecenet di biasa dikulub mun tina 2 gelas jadi 1 gelas diinum cager teh nyeri cangkeng teh gitu tapi kan cecenet aya naon kersen cecenet mah dihanap kersen mah naik cecenet mah eta teh di orang luar mah nya urang deungeun mah disebutna teh golden fruity golden naon payu emang udah mahal Itu apa? golden gitu lah pokoknya mah urang teu lah bahasa di ditu keneh mangihan di supermarket ngaranna teh eta si golden naon lah gitu kan tapi kan rada gede cecenetna cecenet ternak mah urang teh naon ieu mah anjir siga cecenet teh pasti di anjir heuh ieu mah cecenet hargana sakitu teh mun teu salah nya mun teu salah mah 62.000 sakap geuningan di kapan cup strawberry eta teh di os biasana mah teh saos mah anjir ieu aing teh di urang mah balong garing loba parantina muka puzzle nanti tangga cecenet jadi hasil tina meuyeum puzzle teh jadi cecenet bener ku di hargaan mah mahal eta akarna golden naon geuleuh we akarna mun ulah tina balong berarti akarna eta rada geuleuh ti handapna meureun nya ai geuleuh masih teu ngan meureunna aromana bakal rada beda cecenet ubar loba lah di urang mah nya tapi da eta ge non teh kersen oge cenah mah berhasiat oge berhasiat siga naon darah tinggi cenah mah gitu heeh darah tinggi urang pernah termasuk jengkol ulah lalawara peuteuy bau-bau ge kan aya hasiatna jengkol mah loba kandungan protein nya termasuk tinggi terus peuteuy siga obat naon eta teh ame penuaan dini anti penuaan dini teh naon ngaranna teh eta anti aging da eta anti aging teh untuk mana pro aging aduh kan itu malah bala mah juga tapi tak ieu ulah lamun aya kana obat tradisional mah ulah nyangka non sekali dahar langsung sehat tapi kudu rutin jatuhna teh kudu continue we terus tah model daun sirsak loba pisan eta manfaatna lamun dikulub diinum teh kan aya nepi ka naon pencegah kanker ge bisa dina daun sirsak teh eta teh. Dina daun sirsak. Lamun bisana ayeuna boga penyakit kankernya tapi mudah-mudahan bala capruk masih sarehat. Tah ku dirutinan minuman eta daun sirsak godokan daun sirsak bisa ngeredakeun gitu. Rata-ratanya ngabunuh sel kanker. Obat-obatan tradisional mah da ku sederhana-sederhanana rata-rata ngolahna teh ukur digodok kungkul geuningan. Nya. Digodok rata-ratanya urang nu sok mangihan teh carana teh pasti digodok ku 2 gelas cai 2 gelas dijadikeun sagelas kan gitu tungguan tiis geus tiis dikonsumsi ku kitu hungkul nya gitu tetana bahan-bahanna tinggal metik di buruan komo anu naon urang minggu kamari dibahas nu bareuk lalab mah siga antanan atakan eta teh loba pisan manfaatna teh siga antanan sarua penuaan dini terus anti naon ari meningkatkan imunitas tubuh bisa si antanan teh. Malah mah antanan mah pernah diteliti di luar negeri mun teu salah di Amerika di mana eta kandungan-kandunganna teh loba pisan keur kesehatan teh. Si antanan si daun antanan teh malah aya nama di siga di luar negeri atau di Indonesia ge cenah mah geus aya mulai. Jadi si baheula mah di urang mah antanan teh ngalaantina naon galengan sawah. Aya nama diternakeun. Lain diternak dibudidayakeun tah eta dibudidayakeun bos. Kabayang teu kumaha antanan ngopi jukut. Kudu keur ngari terus teh konon itu kok ternak antanan. Asa bingung. Nah dibudidayakeun. Heeh. Terus mana mun zaman baheula mah inget nenek-nenek sok nyareupah geuningan keur kesehatan untu. Keur kesehatan. Eta teh jerona. Urang oge mun teu salah pengalaman. Eta teh kan daun sirih. Nama seureuh mun di urang mah di Indonesia mah sirih di Sunda mah seureuh. Dihijikeun jeung naon eta Gambir teh naon stasiun balapan eta teh stasiun Gambir teh naonnya mun basa Indonesia na Gambir teh Gambir anu jiga gula tapi pahit teh mah teh rasana teh apu Gambir dihijikeun jeung apu naonnya Gambir teh naonnya Gambir mah kita dihijikeun eta terus di nyepah hompi pa alayum Gambir gamreng eta mah nyepah di disisigna ku bako geuning digosok kitu bareureum ngabalu lae jang ini mah surupun teh digesek kitu tah kitu tah ku bako digesekna teh ayo urang mah sugan teh ku tapas mata kajeng we di imah nini sok nyepah aya bako di dinya kumana jol dilinting pas set
Ini dulu poe, jadi masuk untuk. Nah, tapi manfaatnya teh bener kan? Nih baheula mah jarang nu ompong tak huntuna teh karuat nepi ka kolot oge. Urang baca. Naon? Nah, bahasa Etiola pernah baca tapi cek urang ieu lucu dan urang teu yakin sama sekali. Naon? Cenah mah bae rada balik deui kana tadi. Obat kuat cenah heuh. Mun hayang kuat, kunaon cing? Kunaon bos? Ku Pepsodent cenah bos. Lain alami mah. Coba kebayang tuh. Waduh. Nu kieu mah teu wawujeng tisu magic. Urang Sarua baal. Sarua teh baal. Urang mah lamun ka naon sebetulnya kecepretan minyak. Nah kan langsung ditotolan ku Pepsodent gitu ya. Ieu mah dibalurkeun sok. Kebayang anyep-anyep. Lain anyep dah panas berenang tuh. Pau panasnya anyep-anyep. Mimiti dioleskeun makan tiis kan kaituna sudah jadi panas gini. Sok rasakan kulit mun ieu teh. Teu asup akal cik urang mah eta mah. Teu asup akal tuh urang oge atuh eta mah. Jadi teu yakin urang akhirna mah teu dicobaan. Jeung sieun isukna teh jo sareukeut we barorodas grenyem gitu. Tapi halus berarti. Kumaha? Kan rata-rata nu laki besok harideung. Suka jadi ieu jadi naon disebutna teh geuningan lamun anu bersinar gitu. Nu barodat teh naon disebutna teh? Anjir. Lain belau naon euy. With whitening cara di muka teh. Mun kulitna bodas teh disebutna teh naon? Blonde. Lain blonde, blonde mah buuk pirang atuh blonde mah. Iya geuningan. Wah, aing situs webna eta aya blonde-blondean gitu. Wah, sok ningali dina situsna nya sok aya blonde cenah gitu. http.com berenang ge. Amal cenah teh gini. Amal. Aya blonde amal. Amal. Dan amal. Blonde amal. Anjir teh arti. Kalau disebutnya amal galon. Anjir teh Kudu digalonkan wae nya. Digalonkan ka karek nyawa positive thinking teh euy jelema ari amal mah urang ingetna ka heueuh. Sok akhirat urang inget. Astagfirullahaladzim. Tapi kieu kok. Naon. Pampek tahu. Tahu teh teh obat tradisional. Naon? Lapar. Anjing. Tapi ya rada serius atik. Ngomong-ngomong obat tradisional. Wah, ieu mah geus loba dibahasnya. Banggenya aku para ahli sejarawan, terus ku budayawan. Jadi pan nu pangheulana asup ka dunia teh pastina obat-obatan teh tina tradisional heula. Kakarek datang ilmu kedokteran, ieu mah lain ngebahasnya datang ilmu kedokteran. Berarti belah dia. Masuk nih alana teh ekstrak kan. Terus datang ilmu kedokteran teh berarti saacan kedokteran teh si obat tradisional heula. Tapi cenah nyebutkeun obat alternatif jadi kanu tradisional kudu nama dokter nu alternatif teh. Karena si obat tradisional mah datangna pangheulana. Nya ai alternatif bahkan pilihan. Tapi jalan lain. Tapi ayeuna mah Cijapati lah berenang. Obat Cijapati eta teh. Obat Cijapati eta teh. Naon deui aya deui. Ka itu Sirna Jaya kaluhur. Tapi obat disebutkan alternatifnya jadi karena obat tradisional kudu nama obat naon atau aya dokter disebutna obat naon eta ge? Medis teh kuduna obat alternatif teh ka medis karena nu pangheulana aya ge obat tradisional. Ari ieu mah kan obat pandangan ente kumaha? Obat alternatif teh urang mah lebih cenderung ke Bapak Bahtiar Yusuf. Eta geuningan pengobatan kokot tong seng. Naon eta teh tungseng? Tongseng obat lapar. Aslina. Bisa kuduaan ku tiluan tongseng. Tablik since geuningan. Tablik since. Tabib anjir. Aing 2 kali terkecoh. Tabib since. Tablik since. Tapi dah.
Untung teu krayon cince oge lah Krayon aing. Shinchan. Aing mah koneknya nek krayon Shinchan eta. Tapi kan ari di urang emang Geus mah tadi mau amal mau tabligh atuh aing teh positive thinking teuing. tapi emang di Alhamdulillah hese dicanak sesat tapi mah. di Indonesia mah emang kitu meureunanya lain maksudnya lain budayana emang kitu contohna baheula cokolot urang dina dunia pertanian. Baheula teh dunia pertanian baheula cek aki urang. Dunia pertanian zaman baheula ngagunakeun gemuk teh jiga gemuk kanang. Eta naon sebutna teh? Kompos. Sehingga kadieu-kadieu ti pemerintah nyarankeun karena pemerintah nyeun pabrik pupuk. Pemerintah nyarankeun kudu aya naon ngaranna teh perpindahan tina pupuk kompos kana pupuk kimia. Anu harita masih digratiskeun bla 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 bla. Sanggeus ketergantungan patani kana pupuk eta akhirna hargana ditaikeun nepi ka ayeuna kan naik. Patani hese deui balik rek kana pupuk kompos teh. Nah gitu. Karena Shopee atunya gitu. Hah? Jika Shopee gitu. Nah. Gratis ongkir. Tah, jadi orang hese rek pindah ke warung ieu teh Bukokom teh euy. nah. Saya geus biasa di Shopee gitu. Lah model gitu. Konversi merenya. Kudu ngincit Bukokom. Konversi ngaranna teh gitu teh pemerintah teh Konversi. ngayakeun konversi tina pupuk kompos tina pupuk buatan kana pupuk kimia. Mimitina digratiskeun ka dieu dimahalkeun sarua keneh. Zaman ayeuna gas. Obat-obatan. Gas ayeuna mah baheula di lembur aya nu ngaranna hawu ku suluh anu geus teu kapake ti leuweung. Ka dieu pemerintah ngayakeun konversi ke gas cenah. Oh minyak Gas tanah heula kan kompor teh. Heeh, sarua jeung minyak tanah mun di kota mah karena geus eueuh suluh. Heeh. Ayeuna ku pemerintah teh konversi ke gas dibere tabungna gratis, komporna gratis. Ayeuna gas sabaraha naik. Geus mahal. Gas teh 25 Geus mahal ge gitu. hese. Naon masyarakat tuh rek balik deui ka hawu ge dahauna geus dijual dan geus digantian make gas ya kapaksa we dulu itu. Seul ge dibebaskeun kitu. Karetna goreng mah gini ya. Heeh, komo karetna geuring bocor. Ukal-ukalan. Lain Ngalaman tuh gitu di aing dinya. mah meuli gas LPG nu keheul mah nya. Meuli gas LPG tah. Kan aya tutupna nu biru tah. Nu tutup plastik. Heeh. Eta ngalaana hese pisan. Heeh. Ciwit. Heeh. Kalahan nyeri kuku. Ku peso liat. Aya we aing kitu-kitu. Pikeun karek beunang kabeh teu kahajak ka kitukeun. Ngapolosong. Si anjir. Aing ukay-ukayan aya kana 10 menit ngalahan biruna. Si orang teh. Tapi meureun aya nu pageuh mah asli kana eta mah can aya nu minahkeun. Apakah eta teh dituna teu pageuh atau napi permainan tukang warung eta urang. Heeh, gitu lah. Heeh. Soalnya teh bisa ngilona. Aya teh gas kumaha gas mah sok lamun geus dipake kacirina kumaha. Lamun aqua galon mah aduh aqua galon euy. Galon gitu cai galon. Oleh mineral atau sok disebutkeun ku aing bisa karunya siap bisa nyeri hate. Udah make Cleo. Jepit. Eta naon deh hiji teh lain jepit naon deui? Naon? Heuh Naon teh? naon jepit euy? Ngabahas naon mana ieu Galon. Ha eta pokona mah aqua mah kaciri kan nya lamun misalkan ya ku tukang dagangna teh di inum saware bakal kaciri. Si segelna kan pasti paguh gitu. Gas mah kumaha ningalina. Menjadi kiloan hiji-hiji. Heueuh pira ku urang ayeuna sanajan disebutna gas LPG teh 3 kilo nya nu hijau teh melon teh. Untuk masyarakat miskin Kan urang tara ngilo. Nu jelema miskin mana nu boga kiloan? Coba. Aneh opik. Kur titit. Aing jadi karena gas ya deh ya. Jauh tina obat-obatan. Tapi dah ngulup deh kudu ku gas ayeuna. Oh nya heueuh atuh eta maksudna teh. Jadi bagian tina pengobatan tradisional teh kan gas ayeuna teh. Gas ayeuna. Asa salah tapi bener teh. Bener. Ya ngagodokeun anakku mah eueuh gas ada di urang. Baheula mah kan dihau make solo. Ya hawu aya namanya hawu di imah kalau disangka kahuruan ku tatangga teh. Jeung secara naon? Skill barudak ayeuna mah kan Bakal ese. geus kesulitan. Nya. Memang teh ngahurungkeun seuneu suluh teh gitu kan. Teh siga kolot baheula. Kolot baheula, remaja baheula meureun kolot ayeuna.
dan ngaranna teh ngahurungkeun seuneu teh sajedud euy. Bener. Urang mah geus di Banyuran baheula Minyak gitu nya. tanah. Ku minyak tanah geunya baheula mah. Da kalah ka beak sakompani careka. Teu urung-urung. Da kalau penting kumaha jali Tukar hari geuningan. asur jual ka babela we. Tah eta kan urang wae ngarasa ngahurungkeun seuneu dina suluh teh kesulitan. Komo deui generasi Anu ayeuna. ayeuna Genzi, takoyaki eta pasti kesulitan. Bos. Bener. Karena ngahurungkeun seuneu teh. Artis wae aya nu geus teu bisa mesek salak ayeuna mah. Anjir. Komoditi tah. Eta pernah jadi plot twist terbesar di abad ini anjir. Ay, kebayang ke mana? Ay jelema teu bisa masak salak. Jago. Pinter. Ieu jelema teu bisa masak Bakal aya salak. alasan deui sih itu mah da aing mah lain cenah kitu engke teh. Heeh, pan aing oge jelema bisa masak salak. Ay betul ngarti. Anjir kacau. Tapi da artis luar teh nya. Artis luar Garut. Bisa aing di dog-dog ka dieu. Dan kete orang jadikeun bintang tamu di dieu teh. Soalnya gitu bisa. Aduh. Cek. Bebas si jelema beunghar mah. Ari kucubung obar naon eta teh kok? Obat eta. Kucubung. Obat eta. Obat naon? Lamun jelema aya. Kucubung obatan. Bere. Masyu-syuan deh bakalan ngabudah anjir. Kagok teh teuing gitu. Aduh. Aing mah. Aing si itu geuningan. Si Dede Oneng, say. Oh, Dede Inun ningali ngopian buah kucubung. Wah kucubung. Astagfirullah itu jelema. Dok nya. Sadiakan Tapi ada bener. tumbang nama ku tai kudanya. Sagala dituang si bapak eta mah lah. Hebat. Survival ngaranna teh. Survival lah. Non ngaranna teh maksudna teh kieu, maksudna teh eta manehna nyieun konten gitu kan sebagai edukasi oge ka netizen atau ke masyarakat. Jadi Yan anu kitu teh lain konsumsi lain keur dahareun gitu kan. Lamun di dahar tah siga kitu efekna. Jadi lain dicokot goreng nanya, lain jadi kalah diturutan. Hayang apal kumaha rasana karacunan kucubung misalkan tah eta nu ulah teh. Jadi jadikeun tuntunanana we siga kitu. Urangnya pernah gitu bala jeung ade urang nyen tantangan ka leuweung ngalah buah naon wae terus urang diasaan dikumpulkeun diasaan. Ngalah buah daun wae teh naon? Ngalah buah naon naonna gitu nu kapanggih sakapanggihna. Pokona nu berbentukna buah kudu diala urang cobaan di imah. Aya hiji euy nu lain mah biasanya ganas nu kitu terus aya buah congkok di urang buah nam-nam. Nam-nam. Nya Nam-nam mah pasti disiksik. Nya, apa nam? Nan. Buah nam-nam mah jiga buah ieu jiga buah burahol. Burahol. Aduh anjir. Burahol. Oh, Jiga buah konang. buah huldi meureunan burahol. Lain. Lain. Jiga buah konang. Buah konang teh naon? Teu apal urang buah konang mah euy. Jadi buah teh dina tangkalna gitu. Mun konang sarua na tangkalna burahol sarua. Oke, buah mah dina tangkalna heula Kan meureun. anu lain mah dina dahan na pucuk. Ieu mah dina tangkalna pinuh. Oh, anu baruleud, baruleud siga anggur, teh siga naon? Tah eta Nu teh haseum, konang. nu haseum. Heeh. Konang eta teh ngaranna teh nu anu baruleud mah aya deui buah burahol mah ngabarurahol. Amis jerona teh. Siga naon? Aya deui nam-nam mah lonyot gitu. Lonyon. Bala jigan aya Lawanana buah huldi meureunan apa dina Instagram nanakot. Nanakot. Teuing teu apal. Aya tukang melian buah-buah aneh tak pernah nggak anjir nam cek urang teh mahal saya teh mah meulina ge. Di urang mah aya di Si buruan burahol teh. nam Si nam-nam teh. heeh tah gitu buah nam nu lain congkok gitu. Congkok mah juga kalapa tapi dihanap Lain meong, congkok mah. meong gitu tapi teh teman daling buah. Ngegel gitu banyak. Yo ngegel anjing bakieu kieu anjing. Tapi aya hiji buah tanya ieu teh bisa diprediksi na teh. Aya hiji buah segede kieu buahna teh. Kulitna kadongdong. Dipesek ini tuh. Amungna kadongdong. Dibelah sikina ge kadongdong. Diasaan anjir ngegetar tangan letah teh. Pahit. Langsung letah urang pepereudeuyan gitu. Mun versi letah mah geter gitu. Bakat teuing ku pahit. Piceun we ku urang teh. Tanyakeun ka kalau teh naon. Mungkin mah can kadongdong leuweung teu bisa didahar hayang ngajongkeng. Tah,
Gitu aya kituna Sugan di. teh ngopi deal. Aing mah mun ereke lain kana di. Kana Alah, geus kieu wae geus eta balik kieu. Ieu karacunan ku cubung sih Apaan mah. malam gimana? Pangaruhan ku poe sigar banyak. Nya, Metak tahun syuting poe Kemis teh kieu euy lah. aing. jadi intinya gitu maksudnya. Jadi lamun misalna ke alam liar teh dina obatnya geus ngacapruk ka mana-mana tapi jadi hiji catatan. Hiji catatan. Jadi hiji catatan bahwa di leuweung mah nana kudu diasaan lah. Anu siga kadongdong itu ternyata mirip bener ya mah rasana amungna ngan rasana unggul pahit maksudnya lain rasana amungna bentukna amungna sarua tapi rasana pahit ternyata racun oge jadi itu bisa diprediksi nu siga ngeunah padahal teu model kayak kajeung kalau weung jol-jol aya daun dijieun lalab padahal mah daun pulus gitu maksudnya itu teh Daun pulus bang pak ting ting bala capruk. Painten tina obrolan Nusan, urang dina danget ayeuna tah cengek ieu ge obat ieu teh aya jadi mun barusuh dipotelkeun dicecokkeun gitu kana ieu Cing sok cobaan. barusuh da urang teh barusuh kagegel hunggul kamari 2 kali lama su. lah masuh Tina obrolan orang dina wengi ayeuna pointennya mudah-mudahan aya manfaatna sing aya Oh, nya. manfaatna Sing aya gitu ya. manfaatna. Tapi aya hiji anu kurang mah hayang digaris bawahi gitu nya. Yen walaupun tadi orang ngobrolkeun obat warung. Obat warung mah kan memang aya mun dikonsumsi minang teuing jadi aya ketergantungan. Aya efek samping sia kitu. Tah Samping kebat. sain samping sarung Oh, nya. efek samping teh obat pengaruh tina obat eta nu menjalar kanu hal lain sia kitu tah tapi nya obat tradisional oge meureunna ulah sagawaya Nya, leres. gitu sanajan disebutna tradisional tapi mun dikonsumsina henteu sesuai jeung takaran atau asal-asalan bisa jadi aya efek sampingna oge siga kitu walaupun teu siga obat-obatan warung tapi efek sampingna meureunna nya ari atuh wae mah bos seueul angen lah ngomong soal samping teh inget kana dongeng eta geuningan naon aya sih cenah aya naon jadi susut lain susut samping aing candelaan asuh samping cenah geuning nu kitu Pokoknya segitu aja balan jabruk. Kira-kira ngadar eta akar euri. Ai sebentar loba teh dibalur ku Pepsodent euy. Lain mah lain. Sok tutup. Atuh nuhun benten ka bala capruk anu tos ngiring ngacapruk dina wengi dinten danget ayeuna. Urang duaan metos ngabahas perkawis obat eueuh deui. Perkawis obat-obatan tapi karena kitu nama obat ngacapruk macan aya obatna euy. Macan aya. Tak Mudah-mudahan sih obatna. Nyalah teh aya. Painten tong hilap ka bala capruk anu ngaraos tontonan ieu saalit ageungna aya manfaatna atau ngaraos kahibur tong hilap channel Gemar Universe-na di subrek. Oge, Di like, oge, di komen, oge. di sharekeun ka wargi-wargi sadayana orang Sunda anu mika cinta karena budaya Sunda. Nah, oke kan bala japruk anu teu ngaraos kahibur ku channel ieu, teu ngaraos aya manfaatna channel ieu, minimal bisa amal lah. Amal ya mah disubrek we anger gitu maksudnya di like jeung di share. Trauma ngadenge amal euy. Masih kanya nyerian. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Tinyu heula endog merina. Malam Jumaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rajin jadi kieu.